Lain berat lamun cita-cita Kosim keur budak baheula kasampeannya ayeuna meureun Kosim geus jadi jalma senang euy. Emang cita-cita maneh naon, Bang? Jadi polisi ningan geunaheun polisi mah santai. Santai kumaha maneh? Eueuh, polisi nu santai sih teh. Aya eta berat polisi tidur. Anjing. Parahna si Kosim. Ya cita-cita maneh jadi polisi tidur. Heeh. Anjing. Parah. Lain berat eta polisi tidur ngahudangkeunana kumaha nya carana Please kos atuh kos ya. Eueunan geura pertanyaan yang sangat goblok sekali seperti ini teh kos. Anjing ngahudangkeun polisi tidur kumaha cenah ieu. Ya, ngahudangkeun polisi tidur mah di harewosan. Pak, punten geura gugah bagian piket dijamin tanggoreja tah polisi tidur. Ya guys ya. Awak ebah aing anjing ah. Katuh ku Kosim dicobaan ah. Cobaan tah bener cobaan anjing. Ngan omat lamun keur ngaharewosan kudu keur eueuh jelema. Nya, teu bisa disangkakeun dirinya ngaharewosan polisi tidur nu gelo anyar. Halus lila sih ya mah ya guys. Sang monyet. Brad, isuk teh geus Harkonas deui bae, Brad. Naon Harkonas? Eta, Brad, Hari Kondangan Nasional. Ini lebih singkat anjir. Segan teh Harkitnas gitu. Hardiknas. Hari Kondangan Nasional cenah saroceng. Sugan, Brad, di dinya keur longgar duit euy, Brad. Tulungan Aceh. Eta nyasat saroceng. Pan urang ge sarua meureun kudu kaonangan, urang ge kudu ngamplopan sarua. Atau diinjem ku dinya urang moal bisa ngamplopan meureun. Ya, cek aing mah di dinya mah lobga tanah. Benar teh. Jual cek urang mah anjir. Da ngamplop. Pahlawan urang mah baheula, Brad. Eta teh ngabelaan tumpah darah, ngabelaan tanah air, Brad. Ayeuna ku Aceh dijual, moal, Brad, mising sakumaha butuhna ge Aceh mah. Naon si teh saroceng? Meni lebay anjir ieu si saroceng. Ya lain ngajual tanah air lain. Ngajual tanah mitoha maneh. Tanah mitoha lega teuing itu jual caing mah saware jangan amplopannya guys ya. Lebay anjir pahlawan urang sagala ieu. Ampun teuing saroceng. Brad, kayak penting jalan-jalan lah jeung Kosim. Tenang ditraktir ku Kosim hayang naon sok sasebeuna di dinya lah. Anjir, loba duit ya. Atuh. Hardang anjir hayu. Pan mumpung Kosimnya boga pagawean anyar, Brad. Geus gawe mana? Oh, atuh. Di mana? Di bank tah. Alhamdulillah. Atuh Kosim gitu loh. Iya, atuh karek buat orang aing guys ya. Tuh tong. Ya, jadi jelema mah kudu boga kabosan jadi pangangguran. Itu halus atuh bagian naon di bank ya na. Oh, pan bagian angsuranana Kosim teh, Brad. Angsuran kowe teh. Hah? Ngangsur unggal bulan setor. Anjing. Please kos. Da gitu konsepna kos. Terus akhirnya maneh boga hutang ka bank. Terus maneh jadi karyawan gitu. Kulantaran maneh mayaran unggal bulan ka bank gitu. Da gitu kos teu. Anjing si kos aya wae anya. Terus eta anjir duit menang nganyuk nya menang ngutang. Arek pake traktir urang. Nyutuna naon ieu urang mah. Eta ka bank naon eta maneh nganyuk? Bang Emok. Anjing. Bang Emok dewa ya anjing sih ieu. Siapa lila-lila oge anjing leungit sia di karungan anjing ku Bang Emok. Kemarin geus dikepung ku Bang Emok. Wah kapok sih ieu anjing. Parah. Kosim. Hah, aya wae ieu ya anjir ya. Kukuk. Mang, urang neangan lauk sapu-sapu lah. Ek janaon, pan teu boga akuarium urang mah. Ek nguna bak. Kesal urang ka mama. Mama sakola titah sasapu wae unggal poe.
Terus mana yang lauk sapu-sapu jam sasapu gitunya tengah imah gitunya. Lauk sapu-sapu mah jangan bersihan akuarium hungkul. Lain ruang tamu jeung dapur jeung kamar. Daripada ayeuna nang lauk sapu-sapu mendingan nang lauk emas keur mahal coba. Jangan lauk emas. Dijual ke toko emas 1 kilo tuh kali sabaraha ribu ayeuna emas sagramna. Itu Ayo. Kecuang jual bareng-bareng. Urang sigeuna yang pindah euy ka kota euy. Di kota mah sigeuna betah. Obadahareun tempat ulin deket, Brad. Anjir. Sia masuk dibalik anjir. Yeuh, orang kota oge harayang nama dilalemur ai maneh. Ripuh hirup di kota anjir, komo bari jeung teu boga duit. Geunah soteh lamun loba duit hirup di kota mah gejol. Nah naon sagala meuli di kota mah ai maneh. Kumaneh karasa teu ayeuna urang. Salila ieu cicing di lemur. Hayang nanaon meuni gampang. Usum kadu atau tinggal mulung urang bepan di pipireun imah biebah. Benar teu? Nya. Eueuh dengan sangu tinggal turun ka walungan. Ngalalauk loba. Di urang mah di kota anjir. Walungan oge geus hideung caina. Maneh. Batan hideung tina beungeut aneh anjir walungan di kota mah asli. Cok, ayeuna mikir ku maneh. Kaleuweung urang mah tinggal mipit. Mipit. Daun naon teh Pak anu melengkung teh? Pakis. Pakis. Oseng. Ican kangkung dioseng, dikerecek. Kerecek daun sampe, kerecek bancet. Di urang mah anjir geus sagalangeunna. Ayeuna maneh hayang pinahnya ke kota. Sia mah sok dibulak-balik di kota mah mau bisa tatanin merenya euy. nya heueuh atuh di dieu mah sagala urang tinggal ngalah. Ek naon deui sok. Bener teu? Bang babungbu meureunnan bawang. Pipireun imah ge maneh geuningan loba eta. Bawang nu kararitu eueuh nu teu kudu dibeli di dieu mah paling ge udud meureunnan meuli mah. Tapi urang teh aya hiji deui teh euy can kaulik teh euy. Naon? Melak masako penyedap rasa. Da anger eta mah kudu meuli. Urang beak sabaraha bungkus, Brad. Jang binih da teu sirungan hiji-hiji acan. Kumaha nya euy. Ngebelawing deui wae anjir si kehead. Please atuh jual. Pan ieu teh keur ngomong serius meureun. Maneh anjir. Yeuh cek aing mah daripada maneh eta sirah dipake mikirannya, dipake mikiran melak masako. Cek aing mah mending sirahna dipelakeun heula. Anu kieu teh disebutna sirah jiga kieu teh gagal tumbuh apa eta teh. Pelakeun tahnya dipelakeun diceboran unggal poe terus make pupuk kanang pupuk tai eme tai muning tai sapi popokeun kayaknya anjir ameh tumbuh otak maneh Bakal sirungan gitu. sirungan anjir lah bulu irung manyangan paling parah anjir si ieu. Nah, ini bih ulang-ulang saung sesoranganan deh, yang kesurupan. Gue bibit teh hayang digawe pangneankeun pagawean geura. Pegawaian. Heeh. Asana aya bi babaturan muka toko anyar kene kamari teh. Ngancan boga kasir, isi arek mah jadi kasir. Embung gitu mah bisa jang para gurame jadi kasir mah. Lain kasir para gurame bi lain. Itu nih nungguan duit. Besok di toko di Alfa nih sama model karena kasirna nu gitu. Nah jadi para gurame segala lupa. Caprak.